Wilujeng enjing sadayana. Pendak deui sareng abdi Arlita Sintabela Jeung abdi Bunga Apriliani. dina warta lembur nu bakal nyangakeun info pangayana ti sakuliah Wewekon. Kiwari urang bade ngawartosan hiji kajadian musibah alam nu lumangsung di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Mangga simak warta lengkapna. Hujan deras anu turun teruskan nyebabkeun ngajian longsor di Kampung Ciburia, Desa Cibogo, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Kejadian ieu ngagajlengkeun warga satempat sabab teu ukur nyebabkeun karuksakan infrastruktur tapi oge nyebabkeun korban luka-luka jeung pangeussi nu kapaksa ngungsi. Mangga simak warta lengkapna. Tebing satinggi 25 meter runtuh sarta nimpah kolam pemancingan, musola, jeung tempat pemandian umum. 3 imah warga oge kataraja matara longsor. Longsor lumangsung dina peuting Rebo tanggal 14 Mei 2025 kira-kira tabuh 7 pas hujan lebat ngaguyur sakuliah wewengkon Lembang. Kampung Ciburia, RT 02 RW 04 Desa Cibogo, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. 8 urang kacatet jadi korban luka-luka, hiji diantarana luka parna, sementara eta leuwih ti 100 warga sejen kapaksa diungsikeun ka tempat aman. Hujan anu terus-terusan ngajadikeun taneuh leueur kebabir, diduga kurangna tata kelola cai sarta alih fungsi lahan oge jadi penyebab tambahan kajadian longsor ieu. Saenggeus kajadian, petugas ti BPBD jeung aparat desa langsung datang pikeun nulungan warga ngungsi ka tempat leuwih aman sarta nyalindung harta banda anu bisa disalametkeun. Atur nuhun parantos nyimak warta lembur dinten ieu. Sim kuring pamit wilujeng ngalaksanakeun kagiatan. Mugia pinuh ku kasalametan sareng kahadean. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.